Bismillahirrahmanirrahim. Iya, urusan-urusan kos gitu kan hanya kiai-kiai sufi anu bisa memecah. Perasaan tenang dijawab ku kiai sufi mah sebab unsur. Jadi anu bener-bener menjejukan hati. Sejuk hati. Tapi lamun kiai anu hayang dibayar, kiai anu di pemerintah, kiai anu di partai, neule banget kiai na teh lain sejuk. Bagok. Kurang embung aing ngomong kebal-kebal, sok dipenta. Cangkeul aing mah ka kiai eta. Keke mentang, keke menta. Keke tuh kurang ngabangun pondok sieun mere sabaraha. Puyeng aing mah ka kiai eta kos kitu tah. Hayang geura paeh batak kiai. Sia tolol teu beres henteu. Ngadoakeun mah teu beres. Tabet aing mah kiai kos kitu. Tuh aing kiai itu aing tenang. Asa datang gadinya malah mah aing dibere duit ku nyana. Dasar sia mah meureun koret. Emang aing watak aing koret. Aing mah watak aing koret. Asal dipenta aing mah sebel ku jelema teh. Geus aing mah ngadegetan kiai nu mere ka aing. Aju nu dibere deh aing mah resep tak ka kiai kos kitu. Mal kebal tak kiai acak-acakan ge. Acak-acakan mah beak hartana bae mere aing. Ieu mah keur carita. Jadikan hate teh beda nu bantak dina ilmu kewalian. Caritana eta cai teh akan ngomong cai. Cai ngomong lamun cai di ember, cai di sumur, cai di empang, cai di kali, cai di keran, lele jelema mates misi, cai ngomong, hei ka dieu, hayu ka dieu, aing ditugaskeun jang ngabersihan sia, aya nu dadabul ku taneuh, ku bobolokot ku sagala rupa kotoran, cai teh ngomong di kali ka dieu, cek ada teh nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nyana ka dieu hayu ka dieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin aing ditugaskeun jang parati ngabersihan sia bong aing mah isin kajen teuing mah sare bebelepet ge rasakeun ge ku sia sare bebelepet emang kumaha kitu pamajikan sia ge indit kajen ku kumaha ge pinuh ku najis gitu. Nah, ulah-ulah ku najis, koromod. Geus pamajikan, geus kieu bae. Ih, si kakak, mungkuna amban lain deui cenah teh. Sarua ieu jeung sia. Mun sia seungit karak aing seungit, aing bau sia mah bau, dung bau jeung bau mah tah mangana nyetel gitu. Aing ngomong. Tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir horenganan di wali teh aya kesejukan aya cai di jero hatena teh aya caian ilmu makrifat eta cai ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun sanajan ku kumaha ge tetep we jelema ngarasa sejuk bae sebab naon caina bening caina bersih makrifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk ngarasa tentrem ngarasa ngeunaheun dicarekan ngarasa ngeunaheun dicarekanana ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana teu kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang lamun cai herang kaluar nu deuk mandi butuheun nu deuk nginum butuheun nu endek masak butuhan ka cai herang kabeh butuh hese-hesena ku ari cai herang ku ari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hesena cai herang ku ari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi kuah hari coba-coba orang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya makrifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu caking mah teh ka dieu
hayu ka dieu hayu urang bebersih dumatek bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil balik lagi kan kiai jangan banyak omong lu tolongin gua nih ngomong ke cai teh ngomong Masya Allah Karim ngan teu kadenge ku urang okos aya manuk merak keur nyabutan buluna dicabutan datang beberapa hewan nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebek jelema tersenyum bagus amat buluna merak ketika maneh lempang bulu dijerebebengkeun kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh justru cek cenah ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun horenganan ieu teh ngabahayakeun kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula nah cak manuk beok sia teh ku bodo-bodo bebeja ka manuk-manuk sejedoy tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna sakitu indahna ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan daratang kabeh kadenya kunaon ngakunaon kana sia hook eta hook henteu aing mah hayang nyaho jati diri aing cabutan munyan nah ku ari tuh manuk merak geus gundul geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk merak merak bodoh geus teu bisa ngajerebebeng ditanya deui cek beo teh kok kitu amat ieulah asli ka aing aslina aing keur menikmati hirup ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing-aingan sakadar jeung Gusti Allah hungkul hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu keur aya bulu aing diriung-riung jelema bae dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji ku hari aing geus senang ka Gusti Allah eta manuk merak ngomong mantak asum lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nokos merak eta nokos kitu ngaranna satungtungnyana asa aing hei eta mah hebatnya sabuluna aing kan oh hebat kan asa aing satungtung kos kitu kana raka cak manuk merak ku ari aing geus nikmat geus bulu geus jelema merak bundul asa kapanggih jeung merak bundul geus tah ku sebab ku ari geus teu dianggap nyana ka Allah bae mantep orang hirup tah nu mantak satungtung urang boga bulu ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae urang senang kana pamujina bahaya nu batak jelema di diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharil hurufna neraka ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam encan wau ka Allah masalah lamun geus ditoler-toler teh merak bundul karak lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak hiji Allah bulu mah bulu bae tapi ulah maelu ku bulu ka Allah eta kan bahasa merak lain lalagan ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan maka kulantaran kos kitu ku aing dicabutan urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul
lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen kumaha ge wauh jeung Allah sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema waduh kiai pinter amat irung bekah waduh baju pendi gagah amat saya teh enggeus jahanamna ge kerakna deui eta mah jahanamna ge kerakna deui belah dituun kerak naon teh kadinya asal asal geus kos kitu asal kiai dipuji wah atuh saya teh eta bulu teh ngabahayakeun cabutan bulu kena wauh ka Allah lamun geus dicabutan kaharak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teh dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk berak ge kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui nu itu ngajerebebengkeun hayang kalem nyana mah geus ngajerebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang sugih cabut kasugihan urang boga jabatan cabut jabatanana urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana keunakeun batur teh ngahinakeun ka urang keuna batur teh teu nganggap ka urang karak lamun geus batur teu nganggap ulah diondang sama kiai kos kitu ieu senang urang masyaallah aing geus teu dianggap geus aing maning dianggap ku Allah bae kajen ku manusia mah teu dianggap ieu mah lain pan tatangga teu nyahueun aing kiai masyaallah aing geus kebal sabenerna jadi kiai nyana hajat aing teu diundang tahlil goblok meureunana pajar lain kiai meureun aing suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai kok yang lain diundang saya enggak gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang ditolol tuh coba kita kan kiai tolol eta mah gitu Masya Allah teh malah lain merak-merak acan jaketro teh mah meureun geus kikikan merak ona merada aya batik-batikan cabutan bulu urang nah lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak iyalah lain lalakon sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ngaranna dalam rangka suluk cabutan kurang datang ka nanaonan hirup kubatur dibajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah kubatur batar sugih ja sugih nu Allah kubatur bajar pajar hebat nu Allah aing mah jauhna naon hakikatna mah ja isuk pageto bade cawokot ku Gusti Allah naon hartina aing atuh di hareupeun Allah atau mah hanya anggapan-anggapan jelema bae nah geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu tapi lamun encan nyabutan bulu alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah ialah Kiai Haji Fudhol pakai deres itu dapat waduh saya kuliah lama itu ntar saya nggak ceramah kalau nggak pakai deres kiai tolol tuh geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus. Bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantap aya bae bahasa manuk merak kukunjungan. Tah ieu lah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu mantap hubul khalqi cinta makhluk cuman cinta makhlukna lain hayang dibere lain hayang dipuji hubul khalqi cinta ka makhluk teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim jadinya teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreun wudu can nyahoreun salat besi can nyahoreun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh
hayu kade urang bersihan kade bersihan hanya nu boga makrifat nu boga hikmah anu caina bersih lah anu bisa ngabersihan watak-watak anu salah ila anwari arwahihim supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula. Nah ngararomong ngorenganan masyaallah karim ulah disangka henteu ngomong ieu batu-batu ngomong kayu-kayu ngomong sakumaha Kangjeng teh kan disapa ku batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam. Kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Onta ka Kangjeng mah. Assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ih geus buku jin ka Kangjeng Nabi mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mantak aya di Al-Qur'an surat jin. Nah itu hayang dibere penerangan diutus kita nyampekeun baliguani walau aya tah kos kitu bentar kaji pendek kamari aya nu gaib dan bebe jajan kuntianak kayaknya emang sajurusan lamun urang ngawirid surat jin datangna jin mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak babaturanna kuntilanak sajurusan entek nyaho tilok sieun ka kuburan nyaho tilok sieun batur aing kabeh cek aing rajana tah iya jadi ngaromong kabeh sesuai jeung karakter manusia udah bogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuh lamun mata resep kana nu indah-indah hayang dicumponan kabutuh mata ceuli hayang adanya suara nu merdu-merdu hayang dicumponan kabutuh ceuli irung watakna hayang ngambek nu sengit-sengit hayang dicumponan perwatakan irung letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya jangan kau biarkan aku jangan ngomong sarua bae eta ulah pajar teu ngomong eta kos kitu ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana nu mantap urang teu sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh kanyahoankan gerage ulah waka ilmu makrifat ilmu pasti baheula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya hayang ceteh misalnya dan lain-lain sebagainya nyangan jang kebutuhannya nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli mulai geus teu normal geus aduh duit dengan ge aya 50.000 wah berarti si mbak bisa dikredit atau kos gitu. Ya 1 kali paket 3 kali bayar oh enggak apa-apa. Eta kan kebutuhan. Nah, berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar jelema neangan kafe berarti hayang nginum jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana saha nu bisa jumponan kabutuhnyana nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh kajen kuku mah teu kudu dicaritakeun aya kabutuh
100% kajen kumaha. Ketika pemerintah datang ke kiai, aduh sarua pemerintah ge aya kabutuh. Ka kiai teh aya kabutuh. Kabutuna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji, oh masalah. Deuk ngaji mah atuh masalah. Mungkin bae minta nasihat, oh masalah ngaji keneh ngaranna. Datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah. Lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah engke rada kagupai-gupai, oh masalah. Kabelah dia na aing hayang wau ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan, aing deuk naek jadi gubernur, aing deuk naek jadi bupati. Ieu mah penjahat tinggal di daerah lain wari kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo eueuh konsepna ngaji ka pendopo. Konsepna berarti teman dibalik ngaji ada udang dibalik kutang. Nah ini geus kadeule nu lelempangan di mana bae cek Imam Ghazali lain cek kula naon hartina kula tuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana etalah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya na di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh na dinya. Jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen kumaha ge sebab naluri manusia selalu kitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh ya deuketna jeung si ieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si ieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si ieu kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deukeut jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deukeut kajen ku bisa mental kajen ku kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deukeut amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deukeut ka kiai eta pengusaha hayang deukeut ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna lamun kiai ge deukeut anu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan kahayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang oh nu sugih nu bisa nyumponan anak we dalit katanya anak kadina dalit nyawa sia dalit teh mukhalid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong. Nah di sini ada trisno aduh itu sari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kumaha ge saha sih nu bisa memenuhi kebutuhan aing deukeut ketika butuh deukeut geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah jeung sia teu hayang aing geus teu hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna wae kajen kumaha ge sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna geusaan inu bahaya ketika kahayang diteruskan baik wari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema inu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bolong nu ngahalangan sikat inilah hawa lelembutan hate urang teh ngomong
ngeunaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana aja duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu. Nah dengan puasa kahayang-kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagaan ka Allahkeun gerage hayang nginum lain lagi ka Allahkeun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allahkeun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya mah sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajen kuku bahagia sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum nungguan maghrib malah manggis kieu bae jemput angel jasa jam amau ieu jam teu jam genep-genep puter ku aing sia abah jam genep urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit nanaonan nonton TV 10 menit nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak datang kabogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing anu ngalangan ngawas urang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan jalan tiupan beben aing datang tiup udah datang ka eta kotokan di jalan tiupan dek datang ka bogoh teh pus gitu angel perasa dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung kahayang-kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah Maha Uning Allah sing narurut marane kabeh ka Allah sing narurut marane kabeh wa rasulahu ka rasul Allah wala tawallaw anhu ulang ngabalir anu ti rasul sama sekali ulah ngabalir wa huwa antum tasma'un bari aranjeun ngadarenge ka Al-Qur'an jeung nasihat-nasihat piwuruk-piwuruk ulah sama sekali ngabalir nyulayaan dengan cara nyulayaan ka perintah Rasul di luhur nama ati Allah wa rasulah tapi di dia hiji doang wala tawallaw anhu rujuna ka rasul lantaran nurut ka rasul sarua jeung nurut ka Allah teu nurut ka rasul sarua jeung teu nurut ka Allah cukup hiji bae mentak di surat lain qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah sarua nurut ka Rasul sarua jeung nurut ka teu nurut ka Kangjeng Rasul berarti teu nurut ka ari asli nama ayat ieu teh kapanita perang hei para mukminun di mana bae ayana anjeun maka pansa beungkeut dibeungkeut ku kalimatum thayyibah la ilaha illallah satungtung nu maca la ilaha illallah sadunya eta teh sabeungkeutan dulur berarti
urang di Jawa Barat di Banten jeung nu la ilaha illallah Jawa Tengah dulur jeung nu la ilaha illallah di Surabaya Jawa Timur dulur jeung nu la ilaha illallah di Medan sama itu juga saudara lah jeung nu aya di Sumatera itu pun sama masih saudara di Aceh wih masih dulur anu aya di Baduy we dulur kene dia gak sarua eta maka karake sa-Indonesia nasional horenganan jeung nu aya di Singapura eta ge sarua dulur di Malaysia dulur di Thailand dulur di RRC dulur urang kene di Walanda ge dulur di Emrik dulur sarua geus puguh nu aya di Arab mah teh mah dulurna ge dulurna pisan di Baghdad Turki Pakistan India sarua nehi sarua dulur dibengket ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah kunaon haju ku ari pasaliyah Muhammadiyah jeung NU teh kos lain dulur Muhammadiyah NU jeung HTI teh kos lain dulur Muhammadiyah HTI NU jeung Islam huruf teh kos lain dulur padahal mah beungketanana sarua la ilaha illallah nu manta kos lain dulur lantaran aya nu dipasinikeun Muhammadiyah jeung NU teh pasini jabatan sarua hayang pada ngarasa deukeut di pemerintahan hayang boga lolongkrang jang darariuk maranehanana nu baheula Muhammadiyah dijadikeun anak emas di zaman Pak Harto NU teu pernah dibere kabeladiana diperjuangkeun sinis bae NU ka Muhammadiyah akhirna dengan keistimewaan gerak NU dilindihlah Muhammadiyah ku NU lah jadi anak emas nah tina kepentingan etalah akhirna Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis padahal mah beungketanana la ilaha illallah tuh datang ka kuari tengah hiji lantaran masinikeun posisi NU sabaraha di negara posisi Muhammadiyah sabaraha di negara di sliding kuari ku HTI langsung ke tubuh negara ujug-ujug aya di laluhur bae beuki kapanasan Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis jeung HTI padahal beungketanana la ilaha illallah terjadilah guari berbagai partai nyen PKS eta teh di jerona menang Islam la ilaha illallah aya PKB eta teh NU la ilaha illallah aya fan eta teh nang Muhammadiyah jeung berbagai organisasi jeung berbagai partai aya bintang bulan teh PBB di Tangerang mah bintang bulan teh Kopea Peci Haji Sanusi tuh dengan kepentingan etala beungkeutan la ilaha illallah pudar sehingga main serang-serangan antara NU jeung Muhammadiyah supaya nyaho bae mah supaya nyaho lain sinis lain netralkeun pikiran urang akibatna teu daek ngahiji nangtukeun tanggal hiji Ramadan Muhammadiyah jeung NU teu ngahiji padahal mah dibeungkeut ku la ilaha illallah
nangtukeun lebaran teu bisa ngahiji padahal la ilaha illallah tah kadege ku celisia karitu tadi luhur tolol kamana tah beungkeutan la ilaha illallah na dibeukeut dina Al-Qur'an mah ya ayyuhalladzina amanu beungkeutan la ilaha illallah naku kepentingan dunia hayang boga kursi anu empuk embol-embolan sehingga main sinis-sinisan main serang-serangan padahal mah kursi embol-embolan mah atuh meuli bae si mantak naon lain kitu cenah kiai atuh aing nyaho blon seperti eta lah sampai iraha wallahu alam urang dek nuturkeun ka modal kos karan itu dengekeun ku cilisia kepentingan anu dia tonjolkeun dek iraha ngahijina masyarakat puyeng aya nu geus bencitan kotok 12 lebaran teu jadi geus meuli tiket teu ka Surabaya ka Sumatera deuk meuli tiket geus meuli tiket ka Jawa Tengah lebarannya diundur. Patutkah seperti itu kita ikuti? Bertanya aturan. Kita sebagai rakyat yang sudah memasrahkan seluruhnya kepada pimpinan kita. Tapi ternyata seperti itu. Dengan kepentingan-kepentingan masing-masing di organisasi dan di partai, urang rakyat jadi korban. Kadenge ku cilisia. Tah kos itu hanya kepentingan kursi ngembol atau meuli bae balik deui kana tadi tah aya organisasi Islam naon bae ge moal diling selantaran besi kaserang kepentinganana geus diisu-isukeunana ge geus teu bagus bae kajeun ku kumaha ge sebab di luhur geus rapet jang nangtukeun perbut kedudukan seperti itulah negara padahal NU mah organisasi sosial keagamaan tiba heula diciptakeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari ulah sok milu-milu urusan negara lain berarti teu milu teh haju leupas lain tetapi jadi penasehatna ulah sok haju hayang cicing di dinya. Tapi kuari mamarilu di PKB orang NU nu di NU orang PKB anu diuk di DPR orang PKB bahkan nu jadi menteri orang PKB orang NU ieu si kumaha ngepuyeng ka sia kitu keneh Muhammadiyah nu di organisasina si eta nu di DPR na si eta ajo nu di partai na ge si eta ieu kumaha lalakonna. Maka wajarlah lamun pasalia seperti itulah Indonesia teu bisa ngahiji. Torojol HTI dek yeun khalifah diserang ku Muhammadiyah jeung NU. Kitu kene Islam khurujna naonan cenah eta temanya dakwah teh model kosgarari itu. Nyaritakeun fadilah-fadilah dari masjid ke masjid. Masa Islam harus begitu dakwahnya? Teu bare. Terus Islam jeung Islam teh bercokol tinggal Kristen bengenaheun cakaritanu inilah makanan gue manta karitanu masuk ka NU kasih uang terimalah oleh NU kasih Muhammadiyah terimalah oleh Muhammadiyah dikasihlah ke pesantren modern diterimalah emang lagi nungguin ke pesantren Salafiyah ge nyangakeun nurut cium tangan goblok makanan kafir seperti itulah ieu mah ngomong urang pada urang na bae engke ente di ditu ngomong kieu deui ke di ditu ngomong kieu deui kanyahoan lah ku kabehan mentek beungeut organisasi teh kararas sep beungeutna dong horeng hatena mah bopeng urang hese nuturkeun jakarasa ku urang seperti eta lah eta kakarak di organisasi komo di partai mejeuna lamun jadi makanan malaikat zabaniyah menit milu orang ngadugos ka ditu
bohong sia moal-moal ge di hareupeun aing pugu sia nu pangheulaan ulah sok cilak-cilak ka gigir maksudna kumaha Masya Allah karim Islam makalbun yang lir tebeja jeung adegan imah ya syudu baduhu babon anu bisa kuat jeung rapih nu hiji guatan nu hiji di urang nyen imah mimiti nyen pondasi lah diukur pondasi nage ieu urang deuk nyen imah teh di tingkat apa henteu lamun ente di tingkat cukup bae atuh make racuk-racuk tapi lamun dek di tingkat bae kudu make ceker kotok kieu jeung lah si masuk ayam-ayaman tingkat bagian dek sabaraha tingkat ieu teh satingkat dua tingkat tilu tingkat lantaina dek sabaraha diukur sesuai jeung ilmu pembangunan insinyur arsitektur silakan. Setelah dibangun pondasi naik kuari besi tuluy dipasang tuluy pangrari curcar cor kemudian langsung kuda-kuda tuluy pasang dan lain sebagainya ieu nu hiji nguatan jeung hiji deui beuh mun eueuh tihangan rubuh ta imah tihang nu mantak kudu diatur mana besi nujang tihang mana besi nujang pangrari slub udah sok ngomong sih mah teh naon tuh ayo ukuran nagatukan lain-lain tergantung lantai-lantaina kudu sadar urang teh jadi pondasi apakah jadi selub apakah jadi tihang apakah urang teh jadi panglari apakah jadi kuda-kuda atawa jadi kaso jadi reng kudu sadar urang hirup apakah urang jadi kenteng nupang bahaya-bahaya nama sakadar jadi panutup kenteng teh naon ngaranna lisbang makan gunana pamantes doang ya teu bake lisbang ge naon teu bantak naon imah teu bake lisbang teu bantak naon tapi eta kan lamun teu dilisbangan kan teu pantes nah aya hirup anu jadi pamantes doang tah cara si eta pamantes doang gitu guna tapi kan lamun pamantes teu bagus ngannya nama kahujanan kaanginan ge keropok kebal-kebal manya nama loba kahujanan bolong di sisi digigir kayak dirorot jadi panghurung gitulah Islam gitulah agama percis Kangjeng Nabi nyieun contoh melalui bangunan iman mantak naon urang lamun ngahiji atuh tama organisasi bae Muhammadiyahkeun bae tama pimpinanana baheula Kiai Haji Muhammad Dahlan tahun 12 atuh du NU baekeun wae tama pimpinanna Kiai Haji Hasyim Asy'ari 26 atukeun bae hatai huruf bae berjuang babarengan di bumi pertiwi Indonesia tapi satu arah negakeun agama ulah pas ini mantak naon hiji keuneunaheun kan urang nu dihandap ieu teh berharap urang teh berharap ngahiji masyaallah karim masyaallah kunaon haji pasaliakos kitu hanya gara-gara nu ieu mah diangkat jadi menteri nu ieu tersisih berbeda nu ieu diangkat posisina teh di eta nu ieu mah henteu berbeda hanya dengan posisi-posisi mereka urang jadi korban. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik ya karim dibengket urang ku la ilaha illallah nu mantak kanyahoan ku urang tanpa aya muatan maka mari keur demo pimpinan Habib Rizieq NU milu sanajan pimpinan nama ngaulah Muhammadiyah milu
hatta milu khuruj milu kabeh milu dibuka baju kepentingan anak satu suara untuk menghilangkan melenyapkan penistaan Al-Qur'an. Mantak naon teh lamun kitu terus. Urang kan memandang jaheuh. Nu tadina Muhammadiyah tilok maca sholawat datang ke Jakarta ya Nabi salam alaika ya Rasul. Oh Muhammadiyah milunya nage. Kabeh gitu marhaba. Waduh Masya Allah terbang marawis aya tuh di ditu. Mantak naon kitu maksudna ngahiji urang resep tah. Tinggalkan habak pimpinan-pimpinan anu berkepentingan tangeunaheun urang kos kitu tah. Tama sabodo tama motif naon urang makan ieu mah sakadar menilai jaheuh aing ngahiji mah resep. Haju katuar tah henteu cenah. Engke katuar teh bakal. Emang bakal hasil aya. Insyaallah. Sebab lamun ieu teu berhasil kiamat Indonesia. Percaya. Deuleutkeun. Lamun nyana henteu kategor kiamat. Cenah pan kiai perang. Aju kiai gua, aing atuh pokona mengerahkeun sia heula ti heula. Aduh. Ya Allah. Atuh aing jaon jak naon boga murid atuh. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Aja kiai ku mah ya tenang. Bo manya kudu ninggalku. Itu hizib geus dipuasan. Nyawa-nyawa siap berangkat aing geus aya di itu di istana. Maksudna ngopi bareng. Ya Allah ya Rabbi makeur carita tah. Satu suara. Nah hiji urang kan mengamati urang. Polisi anu tadi sangar ge make kopea haji. Make sorbannya sarua bae. Sabada tah mandek motif naon nu penting nu jelas nyana milu kitu bae sih. Cenah diinstruksikeun ieu mah beusi katembak urusan nyana. Tapi satu suara polisi ge diambungeun paeh. Tarua di ditu bang saya Nabi salam polisi milu sanajan kunyam ke nyom doang. Kau sungut nini nu teu nyahona naon teh. Ayo polisi mah diajar ge niup priwit teh ya Nabi salam. Lamun niup priwit mah jago nya. Tret. Siapa teh nyaho kan lamun prit hiji naon mun tret naon siapa teh nyaho. Aing nyaho. Pan keur pernah jadi KM aing di SD. Aduh. Saya terjawab Pritna. Ya Allah ya Rabbi. Nah, instruksi perang. Tuturkeun turut Allah jeung Rasul. Kadek. Ketika Allah enggak instruksikan perang merangan kafir, atiullaha wa rasul. Wasian. Tapi ternyata horenganan manusia teh sieun kita perang teh baheula zaman Kangjeng Nabi teh sararieun malanang tangan lantaran pimpinanna langsung Kangjeng Nabi. Di zaman sahabat ge teh sararieun lantaran pimpinanna para sahabat. Di zaman tabi'in teh sieun perang ngalawan musuh kafir lantaran pimpinanna tabi'in barang kabelah dia sieun urang sebab pimpinanana motifna geus lain. Kumaha pimpinan panatuh sagala rupa ge. Kumaha pimpinanna tegas, jelas, milu urang. Cara kamari Panglima Gatot kan jelas. Urang teh terangkat perasaan urang. Layak jadi presiden Gatot, Masya Allah. Teh jahona naon urang mah tetapi kagagahanana urusan politik urusan nyana tapi urusan gagahna ieu mah. Tapi urang teresep jasa kasih eta. Ieu mah teh urusan politik teh urusan nyana. Si Tito eta urang teresep eta kajian kumaha ge. Ye cenah ieu mah politik aya nu ngendalikeun sabodo kumaha sia. Ngan di mata masyarakat sia jorek gitu bae geus.
sakit itu teresep walaupun wallahu alam perjalanan politik tapi urang makan teu nyaho nu nyaho kadeleuna doang nu kadele kurang seperti gitu urang emang resep ke presiden atuh biasa-biasa bae atuh biasa-biasa maksudna can kanyahoan ngeunaheun anak ieu urang can kanyahoan ngeunah jadi presiden teh urang teh rakyat supaya ngeunaheun ya urang nu mantak milih WHG supaya jalan bararagus jalan cai ngalolocor ulah mararangpet pembangunan supaya jelas birokrasi teh supaya lancar sebab dipimpin ku si kumis maka kamari teu jelas kan gitu kan urang hayang jelas kan nah tinggal ditanya ieu bupati urang kuari jelas apa henteu ku Basia engke kaharep dadek dipilih deui pan teh aing mah ku Basia lamun sia mere duit ka aing hayu lamun karasa ku urang dah di dia kapicung bae ge kudu aya sajam lantaran jalanna badeg dog jadi kapicung masyaallah karim nyangakeun ke Bapak Bupati Zaki tah kami sebagai rakyat anu milih anjeun terserah hayang kapilih deui perakan tah ku sia jalan namun engke awas aing ngagerakeun sa Indonesia sia kara pemilih nama milih bupati sa Indonesia kau yang digerakkan kabeh. Bawa cenah kieu sombong ame aing kadang-kadang sombong. Atuh ngeunahna aja. Punten tapi nyangakeun sadaya-daya abdi mah rakyat. Dek diturunkeun cenah jabatanna mangga. Kumantak wani ge aing hese nurunkeunana nyana. Jabatan teu boga naon teu boga. Aing mah bisa nurunkeun nyana. Aduh. Ieu ngaji kemana cenah Kiai? Emang Rajab mah kieu. Bulan Rajab mah anggap Rajaban lah ya lah. Instruksi perang. Semangat baheula. Tetapi masyarakat teh kapan embung diajak perang teh. Kunaon? Sebab aya kanyaah kalebar kahoo anu dimotori ku cinta nomor kahiji jelema teh cinta dunia ku cinta-cintana kana dunia sehingga embung ninggalkeun dunia embung pepegatan jeung dunia aya jelema resep jasa kana motor menang meuli dibawa ka imah dipake dikumbah dielap dipake dikumbah dielap ku resep-resepna aya hujan saeutik ge kajen lempang motor teh dipake kula mah keur inget keur zaman baheula keur sakola SD eta kunaon tolol-tolol ting guru mere nasehatna anak-anak sekalian karena hujan sepatunya sendalnya jangan dipakai dulu ya nanti dipakai-pakai nih di jalan raya jadi supaya tidak kotor jadi berarti kajen suku mah blok ge tak guru kos gitu guru baheula karena kampung kan di dia udah nanti cucinya di sono jeknya nanti ya eta kan kos nu bener padahal salah atuh kapan sendal jeung sepatu teh jangan jagaan dampal kunaon aya dampal kacucuk ge kajeun berarti kan resepan kene ka sepatu eta bandingkeun ka dampal anu bloon deui mah deui urang lamun boga sapeda haju jalanna blok sapeda dipagul tanyakeun ka Haji Pendi bloon tanyana teh baheula mah dipagul sapeda kunaon blok ya kana eta resep jasa ka sapeda Masya Allah pugu sepeda teh jang kendaraan abe urang ngeunaheun aya blok setik dipagul sepeda eta kebaheula keur kula leutik kula ge seuseurean beji teu tarolol amat tan aing dibonceng dungdung mah aing kotor bae eta tolol baheula pemikiran kakadang datang ka dinya baheula aju cakolot teh ade sarua bae ulah ka dipake aju ieu dampal suku sia cenah minyak tanahan bae minyak tanahan bae ulah kotor teuing ih karari itu tah nah cinta jasa ka sapeda cinta jasa ka motor sehingga boro-boro dek diinjemkeun ka batur pugunyana ge blok setik teu make
Nah iya nu kasieun ke lamun motorna leungit nu maling kana nyana molotot bete kicep-kicep stres. Eta akibat cinta. Geus tambah cinta materi tamanya urusan sepeda, urusan motor, urusan mobil loba jelema anu dipake karesepna kemudian leungit jadi stres ambalaya. Mantak di pesantren Grogol loba jasa nu stres. Aya pesantren di Grogol. Nah, kuari maya jelema cinta jasa ka awewe, masya Allah, menang ngarayu-rayu nyana, tidak ada duanya engkau di dunia, mbal. Sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar, pahara jasa. Tetap akan ku kejar kau, walaupun bagaimana. Aku adalah seorang laki-laki pembeli. Walaupun bagaimana tetap akan ku kejar. Menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik. 1.000.000 bintang di langit, satu yang bercahaya. Pohara jasa. Ya Allah. Akhirnya langsung nyana daekeun. Ku terima cintamu, masya Allah, bahagia jasa pohar. Ya Allah, akan kujaga engkau jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata akan ku tepak. Tidak boleh terluka dirimu lebih-lebih hatimu. Aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu di tengah matahari yang ereng-erengan. Masya Allah, kari. Akhirna lalakina menyintai kawewe dawen aga kitu kene geus saling menyintai. Tapi ngaranna ge lalaki mah gombal neuleuh awewe anu leuwih geulis deui padahal mah bobogan geus sataun 2 tahun. Pindah cintana kanu sejen. Tinggal awewe ngap baik. Masya Allah, surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan. Oh, pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku hingga terbuka hati-hatiku, pintu hatiku. Bau pohara jasa eta bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohar. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirnya mesantren ke Grogol. Pesantren ke Grogol akibat cinta. Kemudian putus cinta anak ke Grogol. Cinta motor putus motorna grogol bagi anak-anak, cinta mobil putus mobilna grogol bagi anak-anak, cinta wanita putus jeung dipake ka cintana grogol bagi anak-anak. Mesantren nya di grogol impus tuh nu mantak cek Gusti Allah, hei ati Allah, nurut maneh ka Allah wa rasul jeung rasul lain. Sia boga harta turut awas ya ulah ka perang heulanan zakat. Aing mere kasia usaha maju aing nyaho harta sia kuari geus sani sob ati Allah wa rasul. Allah ngainstruksikeun zakat, ayo nurut sia ka Allah wala tawallau, ayo ulah ngabalieur sia. Karung mah dihitungan bae ratusan juta can kabeja sok ka zakat gitu ke. Mobil angkot baloba tapi can kabeja ngazakat beuh perusahaan mah tuh di anu nu aing tuh di anu nu aing can kabeja ngazakat. Ieu sia pancak Allah ge ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasul. Boro-boro titah perang titah pepegatan jeung dunia bae ge zakat sabaraha persen geus teu bisa. Ieu lah bangkawarahna manusia. Bangkawarah tata ketelga zakat baik hese
kuari masing hadan sia teh kapan geus jadi miliuder geus jadi hartawan jutawan nang aing teh cek Gusti Allah tuh urusaneun sia masjid tuh urusaneun sia fakir miskin tuh urusaneun sia yatim piatu tuh urusaneun sia pondok pesantren majelis taklim pegatkeun ku sia karesep sia sok kadinyakeun boro-boro kadinya zakat ge henteu atiullah wa rasulah ulah pake ngadalilan anu beda puasa beda lebaran ieu dalilna waduh logor teuing atuh dalil mah kudu kos kopeah kopeahna nomor 5 kudu make kopeahna nomor 5 ulah kopeah nomor 5 make nomor 25 mata aya kiai ngadalil ka kula atiullah wa rasul heuy cenah kiai can didenge ku aing mah ketrukeun dalil sia nu bener heulana kulogor amat sih ngadalil je tente kula mah denge bae kiai anu kaki uci cenah tak kiriman tah atiullah wa rasul ya ente teh mah ETK atau kos kitu mah dianggap lagu aing mah ngaji deui atuh sia je parang sana wah ngan aing teh sombong mah cuma buguk sombong kadang-kadang ikut selisia sombong ge mah henteu nu bener ngadalilna atuh ulah make dalil eta logor tah batu ieu bajang kabeh tah kadinya cara teh tempelkeun bae kan teu bisa kitu aya khususon ila ruhi Haji Supendi aya atiullah wa rasulah coba ulah cinta dunia sia eta kakarake di syariat kuari urang asup ka thariqah satungtung sia cinta keneh kana dunia moal lempeng tarekat sia piceun cinta dunia deuk manggihan Allah ulah kahalangan ku motor ku mobil ku perusahaan kunaon emang kudu dipiceun eta mah fana eueuh nanaonan wujud bainal adam main adam eueuh nanaonan singraikeun eueuhkeun di jero hate piceun cinta dunia ulah kudu bogana naon urusanana lain kitu ulah cinta dunia panjang makhluk eueuh-eueuh atiullah wa rasulah tuturkeun Allah turut Allah cok lagi kakara didinya lamun urang daek nuturkeun instruksi Allah zakat tah yatim piatu pake di tah masjid tah keur ngomong ngeunaheun dia saya majelis tah padahal jelema mah pondok pesantren tah naonan sia kuring noreka tah beres kabeh di hate aing mah naon karak Allah ningalikeun ja bener sia beres nomor kedua urang terlalu cinta kana roh sehingga ulaheun ku diri urang roh keluar ti awak urang dengan perang resikona roh keluar ku cinta-cintana urang ka awak urang sehingga roh teh embungeun keluar ti awak urang tidak perang embung hoo ka roh ieu teh perintah Allah kajeun perintah ge teh hayang aing mah atiullah wa rasulah perang sia ge coplok roh kajeun coplok teh tuturkeun Allah anu ngarohan awak sia Allah nu nitah kaluarna ge nyabut ge Allah sagakeun sadaya-daya ka Allah kakarak perang mantep kos gitu tanpa aya motif nana hiji Allah mana di kemana perang dekaunya lai kalimatillah kalimatullahi hiyal ulya hiji sabilillah beres atuh lamun urang kos kitu mah kabeh ge mantep kabeh perang teh ngeunaheun jasa heuy perang mah siapa ya tuh aja nya nu mere roh ge aing Allah tadi cabut ge ku Allah atuh ge dibere surga ku Allah mantep geus kan ngeunaheun hampang perasaan eta ngomong mah ku cinta-cintana kana roh sehingga ulaheun roh teh kaluar ti awak urang Kangjeng Nabi nitah puasa Rajab sunnah hei cak Kangjeng Nabi tuturkeun Allah tuturkeun Rasul Allah puasa Rajab sia sunnah teh ainu wajib nama Ramadan ku hook-hookna ka awak roh besi coplok isu keneh geus 2 piring wuduk boro-boro perang sia
Ji cenah kieu nu di dieu mah puasa kabeh teh podol sero. Emang aing teh nyaho ngarokok ngeleput itu tadi. Ji emang kieu neuleuh atuh neuleuh aing. Sia. Aju kunaon eta atuh teh naon. Titah puasa Ramadan, titah puasa Rajab. Cuna. Duh. Hook jasa ka awak besi roh coplok. Kakaraknya titah kos gitu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa rasulah. Nu iman geura sing narurut maraneh kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah. Aju hudang peuting. Tahajud. Hayu hudang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa hudang. Duh. Tadi es kakarak jam 12. Ieu hudang jam 1 karak sajem. Asana aing isuk gering. Lah hok jasa ka awak roh besi coplok. Lain kaca aing ngabenerkeun anggo. Dikepruk-kepruk dipluk. Malah mah ditambahan hiji tolol teh coba. Ditambahan abeh ngeunaheun ke bae jam 3. Hebat tah, pikiranna mah jam 3, hebat. Aja lu bareng semprot heula se. Langsung ngees ke bae jam 3. Udang-udang kotok kok di sisi mah. Kok ji. Kok mah isuk-isuk. Ja bener orang isuk-isuk. Sial aing boro-boro tahajud. Subuh ge horeng kabablasan beungeut sia takos karar itu. Atiullah wa rasulah titah nurut ka Allah urusan sunah-sunah baheulanan ye. Nah, lebar ka awaknya ka awak ka awak mun dilaksanakeun besi coplok roh. Embung encan titah perang. Kakarak ge titah kos kitu geus embung coplok kurang. Embung gering setik, embung mesti salesma, embung mesti gering. Teh urang teh kos kitu hook biasa ka awak. Padahal mah di hook ge wawayah modar mah modar bae sia. Paeh sia ka jeung gua. Hook biasa bawa ieu awak ka rumah sakit abeh roh ulah coplok. Geuraan bawa ku sia impus abah impus. Bawa duit tambah PPJS.